aing non. Saruannya. Siap mau lu ya boya. Ibu siap mang sedikit tuh. Nah. Bang ieu. Aing capek sorangan ah. Mon, mana itu batu di tempat mon? Capek aing ieu. Nah itu tuh diharap. Pegang deui. Capek tuh tadi. Bawa ge ku sia lah. Biarin dia. Iya itu. Iya, itu kan lo apa tuh? Masih mau amat mon. Siapa budak kena aing siapa? Si amat sih temang tinggal segitu doang. Tadi tuh aing mau motor, dia mau nuletik. Sarua eta ge berat. Mon, meliasna mon, aing haus mon. Aing Aing capek mau nu gede sih mau nuletik licik. Kan dibere ku bos meureun. Kasbon atuh ka bos. Mana tuh sia kasbon? Siapan baturana. Pan eueuh jelema anak kasbon ka satu aing. Pan buka warung kita ka esta. Buna mon siapa langsung ama sirup teh mon. Saki sarua ribu. Patungan ge yuk. Kan aing ge sarua teh boga duit teh sia mon. Geus ge orang kasbon ka tukang es. Bang sok atuh. Sia ngomong teh lasa. Mang bara duit si es. Ayeuna mon siapa pemberani mon. Siap. Buhuruna sampai ganti heula. Cek alamat kadinya sih eta tukang es sia. Ih, buru mon ari ka mon. Haus aing ge dehidrasi. Aing tuh wani. Aing tuh boga duit. Sia ge. Sama kitu tapi pemberani cina ge. Ih. Ceburangan amat sih, tebang tinggal nyokot es. Kajen aing nu nyokot aing mah wani. Man si aing gitu tadi sia. Oh, tungguan nu laneing ya. Puru. Guys, kayak tungguan heula tinu bogana ka dieu cenah. Haus mon aing lila amat si mon. Sarua aing ge. Ini geus garing ye lila. Ya emang esna. Guys, Tos. Man. Gelis amat sih nya. haus aing ge jadi leungit mon. Geus tanya apa nya? Mang duit mana? Bisa ngomong non tadi. Gelis. Ini kayaknya ini kayak bejakan gitu duit. Siapa ngomong haus? Aing tuh mon. Pas harus dikirim kok. Tiragam siapa? Udah tuh mang mana duitna? Siapa ngomong? Mun sia ngomong apa dua? Sia tadi ngomong haus meureun. Cek aing nyokot es. Terus engke mayar nah kitu maksud aing ah. Kasih sulit. Ih naon meureunan? Si itu mah teu mayar malah kaburkeun ge kapan ge ku aing. Astagfirullahaladzim, abah eta teh saha? Abrak kenapa naon tadi? Baroga mata abah ditusi lagi umpang. Si aki-aki mau motor ti kumaha? Sebelum mon. Nyawa aing ge. Astaga. Aduh budak naonan eta nyi nabrak motor ake. Kieu panan abah ai cicing di desa teh mending di kota atuh kumaha mun urang mau mobil atuh nya. Untuk lecet motor abah. Ieu teh nya panan hayang meuli mobil kumaha atuh jalan age kieu untungna malah lecet mobil. Motor ge hese teh budak nabrak motor abah deh. Ai abah imah teh hayang nu kumaha abah? Abah mah anu penting mah ya ros banget jangan deh. Anu lega abah pan kepan nyai teh hayang meuli mobil meureunana aya bagus. Lega teuing dek sarung ngasian ati mah abah doang. Si ai abah mah emang abah moal hayang kawin deui. Lah hayang bener mah parawan ka tilu mah. Ih, tapi asa imah kosong si dana bah lumayan nih lega. Atuh lain kosong deui da kentengan. Tuh temporna ku teh nyai atuh. Tapi lega ieu bah mun direnovasi mah lumayan. Ditahan nu bogana hirupnya. Coba orang tanya ke budak itunya. Aduh mah bener tanya ka budak kitu mah motor abah ge ditabrak. Ah sugan we pan eta urang dieu meureunnan. Hayang geus coba tanya sok ku si Neng sok. Mang. Mang. Naon sih? Ayeuna imah nu saha? Asa
kabisa geuning teh dijual teh nya. Anu Mang Karso. Mang Karso. Coba teangkeun jelema ka dieu. Mon, sia nyaho teh mon. Henteu, Di duit ini yang mayar es. kan tua euy. Mang Karso. Mang. Heuh, Ayeuna boga imah ieu. Wau teh Mang. wau. Di mana jelema? Nah itu asal nama. Ya anu deuk meuli imah ieu Mang. Oh, urusan tanah lain. Heuh urusan taneuh. Yang kayak orang bejakeun heuh. Heuh man, kayak kurang tungguan di dieu. Heuh. Eh tinggal ngaganti pantun. Iya lain ya, orang mulina iya lain. Heuh eta. Iya. Man teh anu bogana man. Ieu urang di di barat sini. Ayo itu ayo aja. Mang. Karek anu meuli taneuh. Sana meuli taneuh. Itu jelema geus teh. Anu di Cisoang apa anu di Cibucil? Cibuci ya. Di Cibucil. Ayeuna itu jelemana Barahan 2 orang, kosna teh jeung abahna. yang abahna. Heeh. Oh ngomongna deuk meuli taneuh. Heeh. Meuli imah eta. Oh jeung imahna. Heuh. Ayo urang teh yuk. Mahal tah. Buru. Geulah bukan duit sih aku mah jiwa diburu-buru. Saling upahna emangnya. Oke, kedupangan. Ieu pasarah taneuh ieu. Tak ieu mang ieu. Nu goreng ieu jelemana ieu. Oh iya, Heeh. Goreng-goreng ge abah urang mah baru. Abah, Beli na. Abah, Ah, arek meuli taneuh apa meuli imahna? abah mah dibeli kabeh Oh, ku beli abah. kabehna. Kabehna. Atuh. Ajang saha? Ajan abah di cici di dia. Benjang Parawana. Heuh, jeung parawan abah mah di dia. Wani baraha. Sabaraha akang mun ieu. Wanina baraha. Ih urang mah baraha wae. Loba duit. Emang Abah wanina baraha? Abah mah kumaha si Neng masalah harga mah abah mah tinggal nempatan doang. Neng, baraha wanina. Kira-kirana eta si akang masang baraha. Tergantung si Neng na bah. Amun si Neng na jomblo, hargana bisa murah. Amun si Neng na boga pasangan, hargana bisa melejit, tinggi, mahal. Ih, tahun tuh na ompong mang, uyan teh sieun mang. Tuh bisa gitu abah mah niat karek meuli mah lain nanyakeun masalah si Neng parawan lain. Nah, atuh Neng, baraha Neng kira-kira ieu mah. Loba bonusna cenah. Ya mun diilik-ilik tina kondisina mah mun ngarenovasina ge beak 200 juta bah. Heh, atuh olok duit abah beak mah bisa kawin deui abah atuh. Ai abah kos nu teh nyaho wae boga anak saha sih? Si Neng geus loba duit nanya. Ya udah Kang, saya tawar 20 lah. 20. Sebenarnya ulah 20 teuing. Ieu bah, loba bonusna ieu. Kandang cak-cak, Heeh. kandang ieu Spiderman arayana ieu, sampayan, Kadang tawon ya mang. kandang tawon, mising diternak tawon loba. Loba bonus Loba bonusna na ieu. Bayar, bara 20. Ayo nama kieu ge beh tereh lah, sok langsung masang harga. Bung riweuh-riweuh ieu. Mun misalkeun teu minat urang dek neangan deui anu lain. Hayang 50 juta. Ulah banget. 50 50 juta. Ya enggak sok kurang ditawar 100 juta. Murah teuing karunya. Kumaha tah sok? 75. Kumaha lamun 75. 75555. Heeh. Deal. Tong teh make deui ke ditransfer duitna. Deal. Deal. Nih mang, lumayan eta 75555 teh. Urang ayahnya jatahna. Aya society. Abah lagi nih kira heula. Yang kumaha? Iya. Awas, abah mah bisa kan kudu ditungtun ieu. Awas, ka mana jalanna? Iya. Nu bener ieu balak ieu. Jadi siapa ngopi yong sih? Eta budak ieu ka mana? Ai teu bisa lempang aing. Aduh.